Waalaikumsalam. Pak, Siti aya? Si Siti. Nuhun, Pak. Tadi mah aya di jero. Coba kayak orang banyak lah kasih bohaya. Nuhun. Woi. Di sini mana? Aya baturan tuh. Aya di kamar kan ini mah. Aya sasi. Ya itu aya baturan nanyakeun di Siti. Oh, kayak orang corona tuh. Kayak kadang orang corona lah. Yang tuh panggil we. Rek naon sih ka dieu wae. Nyayang ulin atuh Siti. Rek naon sih ka dieu wae barosen. Pan teh nanyaan maneh geus ngomong urang teh ka bapak atau sama mama. Nya ari urang embung sih. Ya kumaha tuh dah geus ngomong ya. Kumaha tuh? Nya kumaha ada urang embung. Ya jaki ayeuna mentos tong ka dieu wae. Mun kunaon sih? Nya urang bisi kanyawan ka bogo urang. Emang tah sih ka boga maneh? Adit. Oh, Adit. Ceuh. Boga naon sih si Adit? Boga sagalana naon. Tapi urang boga banget ka maneh. Ari urang henteu Urang kurang kumaha sih? kurang sagalana. Mangget. Dibuktikan ku itu kan. Arek mawa penghulu jeung kolot. Bodo amat, paduli naon. Salam, jor deui mangkat ditu. Oh, Siti. Kemana tadi sama? Sasi jaki-jaki gitu. Kemana budakna? Mangga geus disita balik ku Neng. Nanaonan meureun sukan rek mawa indung bapana cenah ka dieu. Eta naon maksudna rek mawa indung bapana ka dieu? Cina mah rek ngayeukeun Neng nanya Neng cina. Rek nukeun Neng, kan Neng embung. Nya keun atuh Neng. Ieu, hade oge ditanyaan ke menang encis Neng. Aya nu ngajajanan geun deh. Kunaon sih? Nyari Neng embung sih. Sok tuman. Kitu tah mah budak teh beunang diurus. Hei, Siti. Siti. Dasar budak ayeuna mah harese ku indung disenangkeun teh. Naon maneh guru tuh wae. Luas maneh mah. Nyalain teh warung aya naon? Eta budak si Siti. Arek ditanyaan cenah ku si Jaki. Embung majar teh. Ditanyaan ku saha? Ku si Jaki eta anak Mang Somad. Aya kajen kayak kotan beureun ka dieu cenah ka dieu. Aya budak ngambungeun. Ya gampang tenang eta mah. Tenang we pugu budak mun cuma ada jemenu cek kene oge kalau ambek-ambekan sama budak. Akan rek nanyaan manehna. Rek Akan nanya. rek manggihan urang meureunan. Ieu dengekeun manggihan urang. Emang nu rek rumah tangga teh urang jeung maneh mah kitu. Ya geus aja lain ka dieu mah tungguan wae kalau cenah ka dieu. Mana yang rek mangkat amang heula nya? Ka mana? Ka Adit. Arek naon sih Neng ka Adil? Nya rek ka bogo Neng lah. Ieu Neng, apaan tadi teh ajaki teh ka dieu. Suka. Ini suka naman rek nanyaan Neng. Nya Neng embung mah. Masuk ngerakeun mama bager geuli singawaro atuh cuk. Ya embung. Mereka coba. Geus kade-kade we nya. Nya. Tunggu teh. Coba eta anak maneh kok itu. Ya kajen tinggus gede iya tuh. Lain masalah geus gede, anak urang teh awewe, beusin kumaha Ai onang. batur embungan kudu dipaksa. Ya urang anak kayak gitu. Urang merah, coba cenah tadi cek maneh kajeun cenah eta cenah indung rek nanyaan. Ki kumaha sih maneh urusan anak? Penting duit kita mainnya mau duit. Oh dasar eta mah lalaki teh mata duitan. Maneh mah sarwana jeung anak maneh. Tuh anakna tuh bapak moyangna. Bolo kayak masuna bola kan. Usaha ka ditu jor rek nyejo. Ya, Ya naon? ini aya manya si Siti. Si Siti mana? Anakna Cebuhay. Coba teh mana teh sih? Itu anu pelaba imana anu aya sasak kagasian. Oh, anu itu teh ya. Pan moal teh nanyakeun. Ya hayu tuh ke ku ciri pananya ke orang ngomong lah ka emak tuh. Kira-kira mau naon nya? Oh ya tenang babawan ke emak nguruskeun aja ece. Tenang, siapa tenang-tenang we. Siap. Yang geus satu ece arek dami heula jeung emak nya. Cing. Nyajar. Kita mah budak teh hayang nanyaan cenah ge. Kasaha? Ka anakna Cebohay si Siti cenah. Oh, nya eta bogoheun ke budakna. Mudah banget, Mak. Oh, ya Siap, geus emang. Mak. Oh. Ya kajen emang geus aya persiapan duit mah, emang lamun bener hayang kawin mah. Ngan
Mama kieu boga minantu teh Mama. hayang anu getol, anu ngahargaan ka kolot. Gitu mama nyambung anu teh kedul budakna teh mung ejo-ejo Bagus acan. banget, Mak. Ieu mah. Itu Bagus kudu tanggung jawab boga awewe mah. Ya, geus atuh mah ari Ya. budak sarupan Heeh, urang ka geus ditu. gitu. Itu kan nyamak kali itu nyamak. Heeh, ka ditanyaan ke emak. Geus jangke. Mah mana 10 juta ge? Mani. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Ari Adita ya teh. Oh duka tuh Neng, orang tarusin rekamannya, cari kan Neng. Oh nya teh. Tuh Maya di situ tuh. Oh neng aya naon neng? Adita ya mak. Oh aya neng teh teh pasti ada di tadi hudangkeun. Betul orang mana kuda kenalnya? Oh karena sore tadi itu. Kan yang geus kangen ka. Oh nggak satu syukur nggak saya di dia mah. Geus satunya duaan ngarobrolnya mana ka jero atuh. Nya sok mari ka lebat mah. Ya mentak neng ka dieu teh si Jaki ka imah wae kan neng embung jeung si Jaki. Oh kumaha sih? Nya neng embung sih teu bogo. Pokona mah neng hayang ka AA. Ya geus sarua. Nya pokona mah neng embung euy. Oh nya ulah kita tunggu kalau tarep-tarepet. Nya embung ah. Yang satu hari kita mah yuk geus ka jero. Geus satu aja urang ka jero. Duh. Ya. Mah ieu mah mun ka ditu geuning kunaon? Oh nya keur persiapan heula meureun da duit mah geus aya di emak kayak kedeung ge meureunan piraku mangkat mun kedeung ge. Di kali itu mah jeung salam mambung. Oh nyangke jeung ece. Buaan wae Oh gitu. nyamuan nya emak ke milu piraku emak teu milu. Nah milu lah da kokolot rek ngaranna rek nukuh mah. Nya ujangnya tenang-tenang we tuh ulah sieun teu dipangetakeun ku emak ge. Nah lain tah mam nih tot mono kitu bung ka ditu cenah. Eta mah nya ngaranna kolot atuh keur ieu meureunna. Mak ka mana main nam? Ah iya di jero kayak kedeung paling ke dalam duit sugan. Sama, Mak. Naon sih? Mam ka ditu. Tadi itu hayu orang babarengan tadi itu hari mana geus eta mah nu geus dumuk mah. Tadi geus disiapkeun ku emak. Bara ya, Mak? Iya, iya. Anu tadi diomongkeun ku emak 10 juta ieu. Geus aya tuh mak. Ya hayu. Gerak-gerak, Mak. Hayu. Iya, ayo jang ieu. Hayu. Ulah eta aya arek eta mah. Ya adit, kumaha eta? Di siti tadi enter-enterkeun yang ka imahna ka indungna ngarep-ngarep. Oh nyari budak embungan mah. Oh, ngerakeun ku batur sing anak batur besing reuneuh. Jang ayeuna mah enterkeun we. Ayeuna mah urang tanyaan we yuk ka keluargana. Heeh adit, kumaha maneh hayang ngawin ke urang teu boga duit. Bapak maneh eueuh boro-boro jeung ngawinkeun. Maneh mah hayangna teh tuh dage. Kawin usaha atuh, hayang kawin wae mah. Da bapak maneh kan eueuh duit nang di mana. Oh, ayeuna teh da anak batur jabang geus reuneuh, ke urang ngerakeun ku tatangga. Ayeuna mah maneh itu we, usaha heula hayang kawin mah. Boro-boro urang jeung ngawinkeun. Coba mak ngenta ka Adel. Nya nyaho si Adel bogaan duitnya henteu ke urang goroan atuh si Adelna heula. Adel, ka dieu heula naon teh ieu si Adit hayang kawin boga duit henteu. Ayeuna sih mak gorokan wae, wing boro-boro mere duit kasih arit wing kita gablek. Ah, meni segala kawin salah sorangan kunaon awewe api-apikeun, anu geus reuneuh kumaha sia. Tanggung jawab sia ayeuna baru teh angit teu ikut campur pokona mah aing bung. Mae kawinkeun ah, inget teu ikut campur. Ah, Oh, ai si Adel. Nya kumaha ge si Adit teh adi si Adel da hayangan kawin jabah naon teh bapak sia teu balik-balik nya wayahna we Adel da aing teh upat kumaha jeung sia. Oh, tuh Adit, itu sia ge ngomong kitu dengan teu bisa nulungan. Kumaha urang maneh hayang kawin? Naon teh duit najaba eueuh. engke atuh urang ngomong deui ka Adel. Nya anak kumaha mak kenal ka mana neangan duit
minjem ka sake. Atuh ada pangusahakeun atuh eta di mana hayang. Ma, boro-boro ini sareping hariasan sepi, ayeuna boro-boro nulungan adi. Tulungan orang itu. Kumaha itu kayak kolot nang ngambek ka urang. Ya nama saboro sia aing mah teu mau nguruskeun. Aing boro-boro mikirkeun sia aing ripuh usaha. Ka mana-mana sepi, hariasan sepi. Anu mah sia usaha heula. Tanggung jawab sia amun datang mana si Neng itu. Kemana dia tuh orang yang tolong cok. Hah, kumaha aing boro-boro gablek duit ah. Oh nya ade lain mah kumaha teh pangusahakeun maneh sebagai lanceukna. Naon teh ngerakeun sing ke indung nang ngambek jaba anak batu reuneuh. Baroroting ah usaha ka mana mah ah. Uing teu kabarelina naon bedak kebareak tuh ngariasan Oh panginjemkeun atuh ade eta nanti si Adi kekewa hayang kawin. Sing engkeng main nang ngambek kolotna itu. Panginjem Jaba ka bapak saha? maneh Nginjem ka saha atuh mak. Udah orang lieur, ini salah sendiri kunaon budak dibawa ka dieu atuh. Ma cicing wae jadi mana? Oh eta ge diomong ade Adit ulah mamawe anak batur. Naon teh si ngerakeun ku tatangga. Kitu urang oge ngomong deh. Nya puguhan ai budak nai. Datang wae budak awewena. Tabogoheun budak ka si Adit nya kumaha tuh di jurung-jurung ditah balik kita dikeun balik ta budak teh. Olah, hari mana? Nyonya HP meni anteng hari mana? Emang iya nyopet. Iya budak, kamana budak terbalik-balik si Siti. Oh emang ke ditempok kemana bohay? Ditempok kumaha apa ngomongna cenah arek ulin Oh cenah. sugante disusul. Teu datanya biasa mah teu disok-sok kedeung nya terus balik. Mah teu balik-balik. Oh iya geus bara bulan main kebalik. Ya teh nya tah dikurang di WA di telepon ya henteu aktif budak teh HP-na. Akan ngomong nama arek kai masih adit cenah. Maneh mah bisa ngeunahna we nyonya HP ya Allah. Tapi nyalain ngeunah kan aya budak mah urusanan pamajikan atuh. Hah, ari maneh, ari nyeuna mah merenang maneh teu milu-milu. Iya, sebelah kos-kos kira kumaha ieu urang. Ka mana neanganana coba? Kai masih adit tempok. Kai gunana ngerakeun anak urang teh awewe, ngangendong we dieu mah lalaki ya Allah, kumaha eta meureun tetangga meureun ngomongkeun urang. Masing-masing itu sama wadiri eta batu ge. Masing-masing mawa diri heuh emang oge, tapi kan kumaha si urang ngerakeun. Yang geus ke tempo atuh ka ditu ge masih adit. Itu sano datang. Sah.